lalakon zaman ayeuna loba anu poho agama ceri lalaki di bolongan dua make anting anu emana kitu oge gadis remaja make baju ditembong ke dada hari bujal ka mana-mana siga bulan anu samagaha anu paling sadis pisan niru gaya pasantrenan ari sirah ditiungan handapna di barugaan sugante eta teh ketan kalapan teu diparut sugante masih parawan si horeng mah geus rarayu sugante eta teh batok si horeng geuningan taneuh sugante eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh baju ditembong ke dada ari bujal ka mana-mana siga bulan anu samagaha anu paling sadis pisan niru gaya pasantrenan ari sirah ditiungan handapna di barugaan sugante eta teh ketan kalapan teu diparut sugante masih parawan si horeng mah geus sarayun sugante eta teh batok si horeng geuningan taneuh sugante eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh sugante eta teh ketan kalapan teu diparut sugante masih parawan si horeng mah geus rarayu sugante eta teh batok si horeng geuningan taneuh sugante eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh Saya awewe kan gelis panjang coba eta hidungna maju belah mana kan eta dihareupeun coba atuh hayangnya urang sampeureuh nya urang kenal nya coba we nya ayo urang deketan tung di pojok warung
pikeun kena pentung loba lalaki kaedanan nepi ka burung alus basana loba lalaki kagoda nepi ka beak harta jeung bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena loba lalaki kagoda nepi ka beak harta jeung bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena loba lalaki anu raraheut hatena. Lain jadi kasih enak saya tahu kapan temurun kurang-kurang betul sana apa modalnya Bebe, ari masalah cinta mah poek bebas oke. Da eta mah masalah hati, moal bisa diganggu bukan. Itunya moal bisa lantaran kieu. Nya kumaha uwi. Montong ngilu-ngilu pusing. Nya kumaha uwi. Kabok uwi. Nyaku maha dewek Ontong lo baca capek Nyaku maha dewek Isi genggerong soy Kajen dewirna jeding Persis pisan kue orane Kajen irungna pesek Siga hulu ospek Kajen lempang ngajengkek Lamo suku si gajah
Nyaku maha uwi kaboko uwing nyaku maha dewek ontong lo baca capek nyaku maha dewek isi genggerong soe kajen dewirna jeding persis pisan kue olane kajen irungna pesek singgah dulu oke kajen lempang ngajengke lamosuku si gajah kajen pipina kemu si gabalon arek betu soal cinta kulit menghasa soal asmara montong coba-coba rek dipaksa-paksa nyaku maha uwi montong ngilu-ngilu pesing nyaku maha uwi kaboko uwi nyaku maha dewek montong lo baca capek nyaku maha dewek isi ganggerong soe nah no kasih teh anak we hirup teh kedah tete sekali deui tete sakali kuing tetap kuing sakali deui hidup kuing Kieu nya Kang nasib jalma susah teh saborona teh babaturan dulur oge embung maturan Kang ka jalma susah mah. Rasa dirasa hirup susah jadi jalma henteu boga babaturan oge ngajauhan duduluran embung ngawawuhan hirup susah jadi jalma henteu boga pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jedai ikhtiar ulah bohong doakan nu kawasa insya Allah hirup oge jadi berkah duh tersangka kira sana hirup jadi jalma susah dipandang sebelah mata
nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jangan ada ikhtiar ulah pohong doakan nu kawasa insya Allah hirup oge jadi berkah. Esok masih nyuksruk datang berang masih ngadapang cita-cita jadi jalma benghar tuh di mana atuh mimitina geragugah gerang ngalengkah ulah cicing wae di imah raih mimpi demi masa depan ulah eleh ku kaayaan hayang boga duit nya kudu gawe hayang boga mobil nya kudu gawe hayang boga imah nya kudu gawe hayang boga pamajikan gelis oge nya kudu gawe ulah lila sareti berang gunakeun akal ejeng pikiran supaya hirup anggi kabagjaan hayang boga duit nya kudu gawe hayang boga mobil nya kudu gawe hayang boga
pusing awak sehat asa gering berangka bayangkeun lamun penting sering kaimpikeun kabayang gelisna kaimpikeun ku emutna ma aduh aduh emak pa aduh aduh bapak jodohkeun kuring ka manehna randang orang anak hiji nyieun kuring tujuh keliling teungeuna dahar teungeuna sare kabayang hayang memende neng geulis randang orang neng geulis anak hiji berangka bayangkeun lamun penting sering kaimpikeun kabayang gelisna kaimpikeun ku emutna ma aduh aduh emak pa aduh aduh bapak lamarkeun kuring ka neng randa randang orang anak hiji nyieun kuring tujuh keliling teungeuna dahar teungeuna sare kabayang hayang memende randang orang anak hiji nyieun kuring tujuh keliling teungeuna dahar teungeuna sare kabayang hayang memende neng geulis randang orang neng geulis anak hiji Indit esuk balik-balik sore nyiar duit asaku hararese pangabutuh hampir unggal poe tapi duit ora ene lieur 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 pusing 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 tujuh keliling boga duit sirasa lieur boga duit meser nu lieur lieur boga duit sirasa pusing boga duit meuli nu nyieun pusing indit isuk balik-balik sore nyiar gawe asaku hararese komo deui ngalamar ka PT can digawe kudu duit wae lieur 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 pusing 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 tujuh keliling
asaku hararese. Amis legit warna lipstik, bulu mata jalalan trik, untuk behel pupur kandel, mata soplen beungeut nyai. Awewe rupa ayeuna tekos awewe baheula aredan sagalanana di baju nepi calana. Rasa setel pangadena ngabacot tepang aingna garila warna buukna. Alisna disulam, update-na di sosmed, bajuna sabujal, fotona SLL. Di baju nepi calana. Rasa setel pangadena ngabacot tepang aingna garila warna buukna. Alisna disulam, update-na di sosmed, bajuna sabujal, fotona SLR. Alisna disulam, update-na di sosmed, bajuna sabujal, fotona SLR. Alisna disulam, update-na di sosmed, bajuna sabujal, fotona SLR. Ampun paralun.
popotongan damar burung damar gantung damar dina pamidangan tetulus kanu jangkung bisa-bisa kaedanan bulan ieu bulan bulanna nojo ka panto tu mojang ieu mojang mojangna ku olo-olo Ambon di orangan melati ka pipir-pipir abdi nu Ambon sorangan neng Siti teu mikir-mikir pare sek-sek pare gede bangkuang jadi di kolong boro molek boro hade nyerenge waosna ompong ketuk ketilu kenang dua ronggeng ngurilingan damar untuk tilu pohang dua nangting siga untuk semar erong kolot saboboko lumayan kahela-gahelin mojang kolot nontot leho lumayan towel-towel eta mi HP hayam maturun bisi pai kabulusan mi HP mojang anu panjul bisi pai kabulusan Euleuh-euleuh kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan didodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin meungpeung boga duit diis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nu saeutik mundaikeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian teu nyungkelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tiba heula ngaheroan ti waktu zaman sakola ngan hanyakal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kapok kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan didodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa nganyiumna geregeteun pipi
panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nusa eutik mundaikeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian tenyung telit teu gancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kagok